Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nu dipika hormat Ibu Kepala Sekolah SMA NIJ Majalengka, nu dipika hormat Ibu Bapak Guru SMA NIJ Majalengka, telepat rencangan sadaya nu kusim kuring dipika cinta. Wilujeng enjing kasadayana, sate acana hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan rahmat, nikmat, sareng hidayahna ka urang sadaya, utamina nikmat iman, Islam, sareng nikmat sehat. Sholawat miwah salam urang sanggakeun ka Nabi pinuji Rasul junjunan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi sadaya ajaranana sing netrat janten sapaat keur umatna nepi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya nu kusim kuring dipika hormat, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun biantara perkawis disiplin waktos nalika urang diajar di bumi. Dina kaayaan urang nu sapertos kieu nyaeta pandemi Covid-19 nu tos nyebar ka sadaya panjuru dunya kalebetna Indonesia. Dina kondisi ieu sagala kagiatan jadi diwatesan, sakabe padamelan, boh pagawe, padagang atanapi urang salaku siswa diwajibkeun ngalaksanakeun kagiatan di bumi. Contohna kangge siswa nyaeta diajar online atanapi diajar daring. Tapi ku kituna sanajan urang ngalaksanakeun KBM atanapi kagiatan belajar mengajar di bumi, urang kedah disiplin sapertos nuju diajar di sakola, boh dina waktosna atanapi dina aturana. Nu kahiji dina waktosna, contohna subuh-subuh tos gugah, salat, teras mandi, sareng ngangge acuk anu rapi. Upami waktosna istirahat, nya istirahat, salat, tuang, upami waktosna lebet deui, nya lebet deui ka pelajaran salajengna nepi ka pelajaran akhir. Nu kadua dina aturana, contona ngangge acuk anu rapi, teras jujur dina absen. Nu maksud jujur dina absen nyaeta upami urang nuju damang, nya urang nulisna nuju damang, terus ngerjakeun tugas nu disanggakeun ka urang. Ulah urang nuju damang tapi di absenna nuju udur, jadi urang teu ngerjakeun tugas anu disanggakeun ka urang. Tindekna nyaeta urang kedah disiplin waktos atanapi aturan nalika urang diajar di bumi. Harapan urang sadaya kapayuna nyaeta pamugi wabah ieu enggal ingkar ti alam dunya, teras urang tiasa ngalakukeun kagiatan sapertos biasana. Sakieu nu tiasa didugikeun dina ieu biantara, hapunten bilih kirang tata, moal seueur anu dicatur, mung sakieu anu tiasa kapihatur. Can tigi di alun-alun, dicacar dapuranana. Mugi agung cukup lumur, deda jembar hampurana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurik Sunda.